masa yang galau. Ada klik. Budak saya. Ini atuh klik. Sultan. Nah, kosana teh aneh-aneh wae sih. Kota Heeh. ya budak saya. Padahal aing kawin acan nus. Kira Namanya budakan, budakan. Banyak tuh. Hei, Jang, Eh, Jang, Jang. Jang. Ada budak saha, Jang? Budak saham. Jang, Jadinya budak saham. Jang hari mamah Ujan di mana Ujan? Tuh karunya euy. Mereneangan mamah tuh tinggal di kasaha. Saham. Oh. Jang bola kadinya jadi lah mesti lamu Jangan tiko sewa ge. Ade kurang ge nabuhnya. Nyari. Kade. Geus tong cerik Aduh. geus tong cerik nah. Mana tuh ari bapak teh di mana? Bapak teh di mana? Bapak di mana? Karunya euy budak euy. Cik pakai kacamata ngaragaya yeuh. Kacamata kuplik ya, kacamata kuplik. Kacamata juga si kuplik. Bung. Hayang nanaon atuh? Terusnya budak malabuh oge nya. Tenang we. Senang we. Bener ah. Mun urang bisa minta hayang balik deui ka budak. Da budak mah tingali da ridong. Juga eueuh beban bener. Tuh. Jang, neangan papa, Jang. Tuh keren. Iya budak neangan bapakna bari neangan bapakna geus seneng we. Tuh. Ngitung bapak ya. Oh, pridom gitu tah. Urang mah Kenalan heula. Kuplik. Saha namanya teh? Apa? Buah-buah ngaranna memang papa meureun. meureun. Sok pah hadiah tah. Wah, jabal. Mana si Utep mah, si Utep. Si Utep ada kan kamu kan ulah simpen deui mendingan. Mau ada tanah aing. Tapi ulah lagi ada kan di Afrika. Jang eta mah tong dibawa atuh Jang. Jang. Ayo ketemu si Utep. Nya. Bisa simpen aing siga ngarti budak teh nya. Oh, ngerti. Lain budak di dinya kan? Lain dia mah euy. Saatnya indung mana artinya? Ini aya ku teganya. Bu kalengitan budak, Bu. Iya, aya budak, Bu, di dia, Bu. Wah, udah mah ngertiin oh bahasa orang Bali itu. Wah, di dia mah ngarti kan. Teman lu kupik eta di dia Kupik gitu. Wah, itu budak ieu pikiranna budak ieu. Terus si Incak itu, si Incak jeung si Ayah malor wae atuh da. Oh, paham. Bo bisi si Ayah. Sincep sok salingkuh mah si eta mah. Ah bener. Si Ayah nu ngalahirkeun budak si Ayah, siga nama ieu mah. Aing kitaran mark nyan budak aing ah. Sebenarnya di warung aya gitu. Aya di bungkusanna. Yang karetna dua eta budak awewe. Tilu. Mun tilu teuing laki teuing awewe. Oh, benar berarti kan salahnya. Salahnya. Jangan hari ujang kan eta sabaraha. Hiji aku kan lalaki. Ngajawab gitu. Sok rek menang sok jeung kuplik ka dieu. Wah, untuk mau. Aya manusia kana bapana ieu mah euy. Wah, eta budak ngadat. Jangan mau sapu segala. Oh, iya. Harga aya nama euy, bali da aing mah tegal awewe teh naon da awewe aing mah. Duit. Ibis pisan. Gawe ka mana sih eta ngomong hungkul udah mau dulu kuliahan Asih eta mah sorangan wae geuningan kamari ge tara milu. hal ini
kurang mau opatan ngariung. Itu aing mana jadi ulah ada. Bisa diandalkeun di dinya mah boga dulur teh. Aing pikir-pikir mah mending aing kalakuan borong ngomong. Tah budak dijeuleuy. Duh, Mendingan gawe di terminal deui we aing balik ke lembur. wah. Kan ieu teh maneh teh geus berhasil satengahna ngarobah diri tong kitu-kitu Aun hasilna kieu mah sudah capek. karunya mah yang kudu mikir teh anu mah teh. Kayaknya orang mah yang balik di kabudak juga budak ya orang mah. Oh benar. Can preman tara Wah, coba orang mau jadi preman, Keur ya. leutik sakitu mah da tara Wah. coba cabo. Malah yang mau jadi preman mau balik mun bisa balik deui ka budak. Wah, Aing karunya lamun misalna balik deui ka budak, teu apal ambewe aingnya. Daripada geus gede mah teh ente ya beban benar udah sih. tiap ningali ambewe panon teh da eta mesti nyawe. Heeh. Wah, panon jadi aing Aing mau cabak-cabok peureun ka batur. jadi budak deui. Tujak. Tuker ranjang uduk jam yuk. Jeung kopi. Jang. Ya deh, Jang. Iya, Jang. Ada, Jang. Tuh jam pati ledenya tinggal petik. Nya. Lamun galau kumaha? Oh itu Bener. suri kuenya mun galau. Tanya budak masuk polos ditanya teh. Jadi jawabannya bener. Bener budak mah. Mun keur galau maneh sok kumaha euy? Kasih utepnya mana mun galaunya. Minta tua kasih utepnya. Oh, seserian we. Serian we. Bawa seri we. Bener, bawa Lamun seri. kurang galau mun naon teh gitu. Oh, ini tuh. Wah, aing mah. Geuning aya corona tah. Nah, geron babah ka urang. Oh, budak Nah, aneh Bang. berarti pas nying sering meureun Siga kalau mah budak sering urang bener. sia. Wah, sia. Ting urang keur di kamar mandi jol gancang susuan. jadi budak. Hatur nuhun atos baris nonton video ieu. Tong hilap di subscribe sareng di share teras di like nya sakitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum sampurasun warga Baraya Sugan sadayana di mana wae ayana. Anywhere, anytime. Alhamdulillah Sugan teh tas dugi deui ka dinu bebas aya namanya film bebas, kontena bebas. Episode kahiji tapi video nu ka opat. Judulna Budak leutik. budak leutik. Lain budak angon nya. Eta apa aja eta teh. Yang lumayan orang duaan. Orangnya dia. Orang Nya, duaan. anya Kutu nu lumayan main. kutu kuplik tuh ye. Kompleks sareng kieu. Sesana nu teu main ieu tah. Kedahan. Ya, encep ya. Nah, ieu pepeujeuna mangga lah. Ti duaan ieu mangga. Warga Baraya Sugan dina video eta teh urang nampilkeun budak leutik, lain budak leutik bisa ngapung lain. Lain. Jadi- teu boga jangjang. Jadi kieu meureunnya dina video eta teh budak teh dijadikeun perlambang awal ti manusia meureunannya. Meureunnan anu bisa diambil tina eta peupeujeuh teh yen budak teh naon loba pisan tingkah lakuna anu polos. Urang oge kudu polos. Naon maksudna meureunannya? Polos dalam artian kudu ngalakukeun segala rupa teh dengan kepolosan, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, kejujuran oge meureunnan tah. Artina polos di dinya teh saperti kitu.
jeung deui meureunna naon nya maneh di dinya teh lamun misalkeun maneh geus kolot tong bubudakeun jeung deui lamun maneh budak tong kokoloteun Koloteun. da ari budak mah pasti bakal jadi kolot mun kolot teu moal jadi budak. mun kolot da moal jadi budak meureun moal Budakeun. tong bubudakeun Nari geus kolot Belum tong budak. keumuran tah meureunnan sakitu bilih bade anu nambihan Ya. mangga abi mah ngiringan pasti publik Aya atuh Sok. publik manambihan. Tong Tambihan. hilap di subscribe. komen Share. Like, eh, komen. thanks for watching Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. sampai Waluya.